bahkan sholat teh dina sasi Rajab parantos diperingati kurang sadaya hasil peringatan Isra jeung Mi'raj nu terjadi Isra Mi'raj dina tanggal 27 eta teh minangka miemut hari jadina sholat. Matak sholat teh lain lalawurakeun, penting kurang diperhatikeun ngan meureun nu karasa urang sadaya nu pangberat teh sholat naon? Subuh jeung lohor jeung asar maghrib. Sugan aya jalma geus sareueul hayang salat aya teh dieun aya. Da kana salat mah boro-boro teu diingetan eta dieling-eling kudu tas adzan di masjid da teu nambahan. Eta ku barudak memeh maghrib eling umat teu eling kira dieling takana salat teh da teu nambahan nu berjamaah teh angger we nu berjamaah nu aya atuh meureun ya Allah ya Rabbana. Jadi karena salat mah penting diperhatikeun da boro-boro teh diperhatikeun ge eling-eling loba nu teu takana salat. Bahkan nu ninggalkeun kana salat teh lain pada melangan abot lain. Aya bae jalma ninggalkeun salat ku gara-gara can dukul ningali HP. Aya begitu aya. Ngayek teh kore naon. Padahal geus dulohor teh asa kagero-gero ku panggilan adzan. Iya hadirina di PD kan. Aya nu nonton TV ninggalkeun salat aya. Aya nu kalah gegero nyusuh padahal dinu mereka cai teh maksud rek mandi rek salat hayang kabur berjamaah eta nyampak di ngadon ngorekeun parongpong da cenah mepetat jeung sosok jeung dalam cenah bocor ku eta kuyeuh oh di papai heula kakar ge duroh kakar ge komat. Jadi bener sholat mah beratnya, berat sholat mah. Dan ukur meranggul parege di sawah kadugaeun eta kilang sakarung mentung diangkatkeun ku panangan gitu. Nah ari bagian eta beratun, bagian takbiratul ihram ada beratun atuh. Tadi mangangkatkeun karung jeung ngangkatkeun palen ka darugaeun, bagian ngangkatkeun panangan kosong da loba nu beratun atuh. Subhanallah, itulah sholat. Numawi Allah ngadahula Al-Quran wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Salat teh berat karasana kecuali kerja manugus karasa khusyuk dina salat. Gerak ti Allah sangkan hirup menang ridona Allah insya wahai ibu bapak anjeun sing uninga tihang agama salat lima waktuna. Kumaha hadisna teh? As-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Artina salat teh tihangna agama. Nu ngadegkeun salat berarti ngadegkeun ngan kahade ayeuna mada nikahna geus deukeut ka bulan puasa terus kade ti beurang mah ulah naon ulah puasa ulah migawe nu eta kade ulah da geus ngartieun nu eta mah sarerea nya gitu bisi jadi kifarat dihar matak aya pan ulama fikih nu ngamakruhkeun nikah dina pertengahan Saban ka akhirnakeun berarti di tanggal 16 ka akhirnakeun kaburu datang Ramadan nu hareup wayahna dobel jeung fidyah. Bahkan fidyah nama ya takarraru bi takarruri sinin, kelipatan tahun terus di fidyahan. Kita jelaskeun bisa dapaleun fidyah. Ai fidyah teh mayar puasa ku beas di urang anu pake dahar. Sebabkeun ku hadis Rasul salah satu istri bakal bisa mukakeun pangto surga teh nu muka nu merhatikeun puasa bulan Ramadan. Eta aya gagapah dina qada. Leres. Itu kadang geus nepi ka Ramadan teh can kaburu qada. Lain can kaburu teu ngaburukeun qada. Dai waktu malega 11 bulan mah nya teu kaburu ngan eta mah teu ngaburukeun bae. Boga rasa geus bebas di Ramadan teh gitu. Padahal nu pate jeung istri nu sok hemah eta teh aya wae kudu anu sapoe dua poe saminggu
nya paling seueur mun 15 poe mun headna 15 poe kade sing tanggung jawab kana kodok bisi ibu-ibu nu aya can unggul ayeuna tah Ramadan kamari cari kodokan ayeuna geus rek Ramadan deui kura-kiru gerak kodok bebeja ka bapana Pak isuk ulah ngaganggu tibeurang abdi bade kodo Ramadan da geus mepet waktuna eueuh jeung kodo salianti isuk tah geus mepet Ramadan deui bisi kaburu Ramadan manten resikona mun kabur datang Ramadan deui bari can kodo puasa sapoe bayar pijah ongkoh gitu sih makanya 2 tahun can kodok bayar sapoe pijah jadi 2 emun 3 tahun bayar sapoe puasa pijah jadi 3 emun makanya bisa mau hirup ya Allah taetan ngawik ku Rasul puasa Ramadan kanggo istri dijadikeun jalan pikeun mungkakeun panto surga mana kitu ge Rasul tos uninga di akhir zaman loba istri nu gagabah kana kodo puasa Ramadan keke eta lamun keur kodo Ramadan tapi langat keneh tuh he salakina teh buka kahayang sineng kita teh geus niat kodo Ramadan cuk salakina teh cenah aing sayang sare ti belang bareng gitu tah cenah keur puasa naon kodo Ramadan eta hade dibatalkeun hade ayo lega keneh mah waktuna dan nu haram ngabatalkeun puasa kodo Ramadan manu geus eueuh deui waktu kecuali poe eta oh leres lamun geus tanggal 30 bulan Saban boga kodoan sapoe deui wayahna tong dibatalkeun haram ngabatalkeun lagi sabar oh deui poe pan aya poe calana mah beda deh kamu jeung poe ranginang gitu ya Allah ya Rabbana dua itu nih neng dah ini nak bisa kamu dalu ke bulan puasa naon deui hiji tadi teh salatnya perhatikeun nu kadua puasa bulan Ramadan nu katilu istri wajib perhatikeun kabogana naon kabogana teh bobogana jaga parji ngali parji singkatan pargi jima samudin heuh teh mah meureun kitu nya adi singkatanana kumaha di jungna mota jaga neng matos gaduh nu halal bukosna nu si aa ketika ending satu si jam kabul wayahna sing bisa ngajaga sakujur badan termasuk mumonesna jaga tong rek dibikeun ka matur da geus anu gaduhna wayahna sing nyaah eta pomo tadi ulah mangpang mungkun salakikeun mata datang ke kalah di buburan ke cenah kang mangkat deui betul nanti sing cicing di imah heula sampai 20 maka kana ge halus na teh ilham mangkat deui kapan bebas ari eueuh salaki mah rek ngaler rek ngidul rek kolon keur mah bisa na motor deui ulin eueuh salaki ieu aya begitu aya wae eta loba ulah engke kabahas geura awewe mah boro-boro lantang ulin kitu rek kaluar ti imah eueuh izin salaki maka lumayan eta kaluarna mamawa bebendo Gusti Allah kudu izin lapor ka bos lapor hayang ising keluar gitu umur banyak ising ka jero laras betul ya Allah ya Rabbana ya dasaran saya teh nya perlu bebeja teh boro-boro rek indit jauh pamajikan mah kata tangga eta nganjang bebeja ka salaki salakina aya mahnya oh sabang matak piambekeun eta sanyana kitu matak piambekeun keur pamajikan eueuh torojol aya nu nganjang kitu da eta sancengna ka mana indung sia tuh kan cenah teu aya paneut tadi eueuh nu nganjang can disuguhan ieu ceuk mah suguhan manehna nya bisa teh indung bahan tamu teh kewajiban awewe ieu kewajiban nu ka tamuan oh leres anu aya salakina suguhan ku salaki suguhan ku cai langsung beunana pamajikan pakai nyambungan celakang geus nyambungan geus tadi ku pamajikan lalu pamajikan pakai nyambungan maksud mangantirkeunana eta bener gitu maksud nama ya itu kan eta pandai salah mah nya gitu tah da ngomongkeun bae gitu tah Allah ya Rabbana teu hari wargi rahimakumullah
mun istri teu bebeja kanu jadi salaki Rasul nyibatkeun kumaha la'anat hal malaikatu hatta tarji'a. Malaikat ngalaknat ka istri nu kaluar ti bumi tanpa izin nu jadi salaki. Kabeneran hek aya tamu. Da eta begitu datang teh nasihat tas di mana wae. Tadi aya tamu eta teh ka saha pamajikan teh cek salakina teh pati bebeja tadi naon. Gitu. Cenah tas di eujeun teh nya atuh lain bebeja. Pan kitu meureun. Mata istri male keluar ti bumi boh jauh boh deukeut teh we bebeja. Ari aya masalah laki. Nah, ari eueuh si atuh sing bisa ngajaga diri we. Gitu syukurmu nelpon heula eka nu jauh mah bapana teh geus teu boga samara di dapur teh mun eka mun ka pasar wios gitu nelpon heula bismillah ulah ka pasar lah ka warung nu deukeut mun ari nganjuk ka warung aing mah meuli ka mana ari nganjuk ka warung ceun ari meuli ka mana ka pasar penting deung geus ka warung boga duit balanja nu deukeut tah kitu sugan ka warung ka warung ka deukeut ya Allah ya Allah. Nah gitu sareng. Jaga farji termasuk sakujur badan ning dikhususkeun eta sabab eta jadi biang kerokna kasalahan jadi awewe di dinya. Boga rasa urang mah geulis, boga rasa payu keneh, boga rasa payu deui, nempo salaki teh senyum keur boga duit, aya paribasa abang punya uang abang tidak punya uang abang. Nah dirinya ngomong eta neng ulah jaga diri, jaga kehormatan diri. Rek salaki boga duit tetap hormati suami, rek salaki teu boga duit tetap disayangi. Da eta teh maksimalna urang teh kaboga nu jadi salaki. Tong dimamorekeun awak hidup kade. Bahkan punten lamun istri geus ngumbar salirana awakna dirina kanu sejen bahkan eta termasuk istri anu goreng akhlakna. Ulah kaasup kana babasaan tung keripit ahai tulang bawang bibir nyungcung teu boga duit kasalaki ngajak perang mun salaki duit sarang kasalaki wong wang di dapur mani trong tengrang budak jadi kabarerang mun salaki loba duit kasalaki cuat ciwit berigu taki takbirit ngabibita sayang mun salaki hayang nyandung bebeje kudu didukung ulah rek diembung-embung dan ngora geus melendung ampun deui mun salaki eukeur pusing ulah kalah dipupusing gewat buka baju samping bibita bujur jeung pingpingna ka eta meuni nu ideung ka salaki teh teu pidah keur boga duit teu pidah keur teu boga asal we salaki eueuh eta teh salaki akang salaki akang heueuh boga pamatahan geus goreng pandugeungan jeung akang subhanallah tapi eta aya we nu teh lari mah kudu diberi ku salaki kumaha aya wae teh mohon ieu teh nelpon tapi itu Tanjung Sarinya tapi Tanjung Sari mohon nelpon salakina teh di Jakarta kening sada teh assalamualaikum cenah mama si ganteng nelpon mama kapan cenah abi teh kapan bikin apa cenah butuh naon ya perlu diaros nih abi teh tegado jeroan hatuh kayak ku akan di asal terang biasa ayo geus ngandak lila da aya telepon di tini tuh teh cenah mah terus diwesel ku akan cenah 300 nangan sakitu eta ladang capek eta teh perjuangan hayang ngawesa sakitu teh nyomeuna undang injeun nyomeuna kumaha sugan teh nuhun akang abdi makantun nganggo akang mamoe tonggong da lain kalage nangan sakitu aya begitu aya wae di Indonesia kan Allah jika tujuh tarimakeun mere leutik alhamdulillah mere gede alhamdulillah tarimakeun untung diperhatikan oke nah aya eta mah nepi ka dicarang balik salakina deui kapan geus tong balik akang wesel geuna wesel nu penting mah duitna gitu eta teh itu awe materialis ya Allah ya Rabbana gitu wargi sadaya
Jadi istri hoyong karasa bagja dina rumah tangga wargi rahimakumullah kahade ulah nempo salaki keur boga duit, ulah nempo salaki keur bunga, keur susah ge eta teh salaki eta teh kade. Gitu ulah rek dibuang pedah keur teu boga duit. Eta teh ujian ya, ujian. Mata kieu keur diuji ku Allah. Salaki ngawesel 200.000 nuhun akang alhamdulillah baru bulan hareup mah ngawesel 20.000 nuhun akang cekap sataun beulikeun kuning kana kalender mahi sataunna ti Januari nepi ka Desember. Ih da eta langka hatur nuhun teh langka bisa sarua teh salaki kitu sarwana sakilang pangnyanggukeun kari ngadahar we nama geura pamajikan geus kesan pada desa lembut ngasul-ngasulkeun suluh ka jero disebut asuro da teu boga gas nyaho kari dahar salaki mah gitu sugan cek akang teh mangsa dahar teh nuhun mama matos tape masak teh enjingnya apa makan tunuang sok dinuhunkeun cek mata dijodohkeun ge sarwana cek oge dari makin banyak padahal itu penting hatur nuhun teh tinggal rasulnya Allah nyebatkeun Al-Qur'an la in syakartum la azidannakum mun anjeun bersyukur Allah bakal namahan ngan rasul disambungkeun eta ayatna malam yaskurin nas lam yaskurillah nu tara ngahanturkeun nuhun ka manusia berarti teu nganuhunkeun ka Allah. Jadi pangheula mah nganuhunkeun teh kanu deukeut heula ka manusia kanu merekna ngan nu pangheulana gede jasa teh na rumah tangga mah mun ceuk salaki meureun pamajikan mun ceuk pamajikan salaki eta nu panggedena jasa jadi ngahaturkeun teh ka dinya we heula. Ieu mah dibere ku batur hatur nuhun ai pangnyeuseufkeun panggegerohkeun pangnyangukeun ku pamajikan teu hayang hatur nuhun awas pamajikan dibere ku salaki hayang hatur nuhun teh. Bapana cenah balanja geus macul cenah ka warung balanja minta duitna itu dibere 50.000 nah iya meureun mah tah geus teu hatur nuhun teu padahal hatur nuhun heula mahi jeung teu mahi nya kumake geus di ka warung teu mahi dadah hade iya gitu ih nuhun ieu babi bade belanja ka warung ka warung hanya jereng beli bawang hiji tomat hiji diserba hiji mah nya teu mahi 50.000 ya Allah ya Allah masukan nah gitu pentingnya teh kang hatur nuhun teh meuli hate salaki meuli hate pamajikan teh ku gede hatur nuhun kabeuli teh hate salaki teh jadi teu karawak pamajikan teu karawak salaki teh gitu tapi gede hatur nuhun teh gede maklum salaki ka pamajikan ka salaki teh mata kitu geus ulah repotkeun gitu mah opi pamajikan teh teu ada lo kok teu dewa aya nama dicumponangan babaras di dapur termos kopi gula di bawah ngion sorangan manja semua ulah gitu ku baja cek eta salah kieu cek untung payu oge atuh astagfirullahaladzim teu kanu ieu mah nyolek payu nyomoal tadi mah keun aya alhamdulillah ngan salaki ge kudu ideung deui itu manya pamajikan keur papetor digawe dititah di teu ideung cek kuring mah gitu pamajikan kudu turut ka salaki ngan salaki sing ngarti atau pamajikan keur sibuk mah ulah teuing nitah nyieun ku sorangan hayang ngopi mah kitu ngocekeun sorangan we wah ulah ngocekeun kopi bapana aya kieu eta teh cenah atuh bapana aya hayang ngopi mana rinyuh wae cenah tadi dari nyuh itu satu hal yang ngopi dari nyuh betul batuk kelas ya Allah ya Rabban yuk kurang pendek ku hiji lagu versi samawat samawat teh sakinah mawadah warahmah wilujeng ada buku sallim ala sayyidina wa maulana
sakinah, lamun rumah tangga hayang mawaddah, lamun rumah tangga hayang warahmah, lamun rumah tangga hayang barokah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada bi'ilmihi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Baiklah konan kewajiban keduaan untuk raut sabun berbangsa uyunan, saling ampun bahwa kesalahan, saling ajak dina jalan kebenaran. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada bi'ilmihi salatan kaimatan bidawami mulkillahi. Ambon istri salaki si jadi bunga, upolana salaki si jadi bekah, jaga parti tilalami nu awunta, mun salaki doho sing tadi imam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada bi'ilmihi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Geus 2 lagu dari ngitung sabaraha 2 lagu teh. Nu geus ya nu 2012 salaguna teh lagu hungkul eta teh 500 tah salagu. Acan ngacaprak namanya. Cai ngacaprak nama beda deui eta mah. Itu ayeuna geus 2020 hiji manyat sugan teh aya punjulna. Geus lah. Lamun rumah tanggana hayang sakinah, lamun rumah tanggana hayang mawaddah, lamun rumah tanggana hayang warahmah, lamun rumah tanggana hayang barokah. Pek lakonan kewajiban kuduaan, runtut raut sabengkeut dan sauyunan, saling hampura mun aya kasalahan, saling ajak dina jalan kabeneran. Tak gitu nih. Eta teh modal rumah tangga sakinah mawaddah warahmah barokah eta hiji. Pek lakonan kewajiban kuduaan, kewajiban tangga teh salaki boga kewajiban ka awewe, pamajikan boga kewajiban ka salaki. Pek lakonan eta kebarekan kuduaan saling ngalaksanakeun kewajiban. Salaki hak narima kewajiban tinu jadi pamajikan, pamajikan hak narima kewajiban tinu jadi salaki. Dalam pincang mah ai awewe nama hayu pamajikan mangalaksanakeun kewajiban manehna, ai salaki teu ngalaksakeun kewajibanana. Kewajiban manehna teh gitu. Ya atuh kitu mah pincang rumah tangga jeung pamajikan teh deung atuh aing ieu kudu kumaha. Geus diketrukkeun ngomong ka salaki tetapi salaki teu daek ideng. Napakah asa teu pira dihitung napakah teh. Cicik-cicik eta di antarana kewajiban salaki ka pamajikan teh naon bae suci. Kewajiban salaki ka pamajikan teh ayak suha idak tasa ayut imaha ida to'ima eta nu kahiji. Nu kadua ayak suha idak tasa. Nu katilu alla tahjuro illa fil mabit. Nu kahiji salaki wajib mere dahar ka pamajikan salakina dahar. Eta napakah ngaranna? Sugan aya aturanna tina agama kun sabaraha kilo. Aya aturanna. Lamun pamanggeutna jalmi nu kaya maka wajib napakah ka istrina sapoe 2 mud. 2 mud berarti sakilo 2 on. 2 on. Keun sing dikejo dihakan ku sorangan. Astagfirullahaladzim. Teh lintuhnya. Tuh bener.
gitu tamun pamajikan beunghar salakina geus salakina beunghar atuh leun ngabenerkeun nya pan begitu ngomong salah sok kacaletot teh ngomong mah ya gitu wajib dua muda can deungeunna eta teh bisa deungeunna eta mah makanan pokona wungkul deungeunna mah wajib saminggu sakali make daging ulah nu atah wungkul gimana tuh dengan kejo aduh lamun nu beunghar eta lamun nu sedeng lain usah disetulungan dan kade ieu mah beunghar henteu miskin dina miskin naik gitu samud satengah kanggo istri wungkul benar subhanallah lamun nu miskin pamagetna samud mah wajib kanggo istri deng dari urang mah cenah tara beuti kitu ieu nya tara dipisahkeun tara angger yang mah dihijikeun jeung sararaan jeung sakulawarga kajen kitu ge nu penting istri balang dahar sing waregnya tak gitu sing wareg eta dahar asal ridho itu istri ridho kunapakah babarengan sanajan teu dipisahkeun lah ada tong hariwang awe makan dahar matana hese ieu nya boro-boro eueuh aya deungeuna eueuh deungeuna ge nyelam ibu teh nyelam teh erep tilu piring mah teh atuh kumaha woga Allahu akbar nya tara hese awe makan dahar teh lamun di imah beda jeung kaondangan mun kaondangan matanya da hese dahar teh da nyakulipen bahwa teh di urang mah api-api nyelam ngajagaan bisa ada kenalipan gitu kan karena jadi bawa kacamata dompet atau teh rapidan teh dulu di karupak gitu mata kaondangan mau nih kena awewe teh irit sangu ngan lamun di imah tah da tadi can seubeuh batur sakali ge 4 kali eta mah astagfirullahaladzim pan keur ngakeul sakali ngasan bulan henteu terus ngol barang jeung salaki ya 3 piring ya urang kahopan budak ujang teu dahar apa-apa mah geus ka budak teh sahuap cangkeun lagi kalau cangkeun ka apa terikeun ka budak geus 3 kali tah kaopat bari jero aya keneh di laut euy bebeak di hancak kata hariwang dalam rot awe mah baru mata gede wareg dahar alhamdulillah dan baik sing bunga salaki mun boga pamajikan gendut ciri eta teh wareg dahar tapi aya nu leuwih utama eta teh lain wareg teh dahar pikiran senang rumah tangga jeung manehna laras kitu da sanajan rongog dahar oge ari ti salaki teh enakna pikiran anggar we dahar rongog tapi kiloan ngurangan hariwang kene eta ngeunah angeun teu ngeunah angen bahaya kene eta rada leuheung kene angen ngeunah tapi angeun pait leuheung eta mah daripada ngeunah angeun teu ngeunah angen beda saeutik ngeun jeung ngen ta eta cenah mah teh dahar ngana satakal pos geus ngahakan tata gitu pancen sore manggih beja bapana keur ngaronda cenah bejana teh berapa dibejakeun saat itu teh enak saya dahar teh kagak lagi sapiring terus lagi eta itu warga sadaya tak kewajiban sakit hijrah tadi eta mere napakah kan jadi istri nu kadua mere pakaian kewajiban salaki eta teh nyalinan naon bae eta luar jero ih sapuratina di luar pika jero da awe mah loba pakaianana loba mataktar hade bari leumpang ge beda jeung lalaki hade di baju bari lumpat awe mah loba nu dipakeuna ge sok sabaraha rangkap eta geus nu jero geus disebutna teh rangkap eta ditambah deui da make deui samping luarna geuning kitu ih kudu buni istri laras kudu buni istri mah min hulu inilah suku ieu tina suku teh sing buni istri mah gitu kan eta teh merhatikeun pakaian teh kewajiban nu jadi salaki oh sok akang pangmeulikeun mukeun akang bojo tara itu tara sote lalaki mah ari engkeun teu pangmeulikeun ku salaki ge ngaranjuk ieu jadi barinya akang mah nyaho kali mayarnya Kang musuk online enak pesen deui ya pesen naon lah cenah ieu pesen ku eta 75.000 geus ampun deui pesen deui ari dan kadek neng gitu nu bade rumah tanggi heug erek mah nganjuk ngan kudu aya izin nu jadi salaki beda heula ka salaki gitu ulah dipake borah hungkul pake borah kumaha pan eta tukang kredit jadinya nyamperkeun duh cenah teh kabita ku angguan teh ku
tudung teh tapi acis mati aya ai cara ge matos ge aya 2 minggu teh panjang di bagian awe salam maka teh digadekeun we diborahkeun ka tukang kirinya ya ento naon di teu ngadon muriang salah kita gawe ieu ya bebeja heula ka salaki cek salaki iya sok tuluykeun cek salaki wayah naneng ayeuna mah nginguakeun anak keur teu sae usahana tong maksakeun terus kitu nen jadi pakaian teh kewajiban salaki nutupan orat pamajikan teh keun sing meuli mukna meuli pakaian luhur pakaian handap tapi dengan catatan suami sing ngarti rek nyalinan ka pamajikan atawa pamajikan rek meuli soalna talatakeun pakaian nu sakira nutupan orat subhanallah nu katilu kewajiban cenah sok atuh nu rejeng pakaian mah awewe yakin dia dia eta sirahna nu eta keneh wisna nu eta keneh totombena nu eta keneh piung nu sabaraha puluh lalaki mah kobra 70 hiji dipake teh atuh saroe piung ke hiji dipake teh eta tiung samari pinuh eta tiung bakat ku bingung make tiung da bijil ti mah teh ditiung aya nu kitu aya wae eta lain teu boga tiung beda jeung zaman baheula mun baheula awet tiung jelas eta teu bogaeun baheula mah ayeuna mah teu bogaeun bakat ku loba bingung make ieu basa pengajian ieu basa mingguan ieu basa bulanan bagus mari tiung ieu jog-jog tiung eta bijil ya Allah ya Rabbana jangan wayahna ka salaki katempuhan salaki lamun istri teh nutupan orat lupangan ditanya di mahkamah Allah menjadi salakina geuning pamajikan mah nutupan bae besok ditanya pamajikan pemikir salaki serenkeun ka majikannya tuh nanyana ka di situ nanyana ka pamajikan ampun teh ih da kitu aturanna wayahna tanggung jawab menjadi salaki itu wayahna cenah mah karep istri tiung tuh ya, pikai mama di udara aja deh di mamanya apa cirinya yang soal kalau diomekeun pun geus nyamik saling hampura mun boga kasalahan neng sing gede hampura kasalaki kudu ngelehan teh awewe ulah kieu kasagedekeun hayangnya ho aing ek noronyong moal kaing cek pamikiran atuh ulah kitu nang mah bager salaki mah kepala rumah tangga mun awewe bawahan pagawe lagi cicing dihandap mulai nyalutak awe kasalaki bisi boga kasalahan kuat nih ngoronyok kasalaki ampun dan abdi hanya tuh ampun dan sudah teh kaboboan abdi teh maturan bobo teh suka mah kaboboan kalau bobo ada penting di ampun teh nya bisi banyak aya awe ta subuh aya nu kitu meureun nya ampun teh gitu bisi boga salah ulah mentegreng guat awe noronyo minta dihampura ka salaki osok ece minta dihampura ka salaki ece ngira tuh minta dihampurana astagfirullahaladzim bisa dua padahal panggedena dosa teh jeung batur saimah dikukumpul tapi sawal ngadaguan Idul Fitri hol teh eta lapih puasa datang Idul Fitri datang ka imah daranukul cek pamajikan teh hampurannya apa? Urang cenah gede dosana apa? Cenah hampura. Bisi boga kasana bapaknya hampurannya. Cek sana teh geus dihampura kene tombong. Dihampura main beres bacang taradang. Eta dosa sataun landung sabulan cacat da kitu mode nanti atuh. Ya keun aing sarindo malah. Eta sok bisi boga salah sing gede da moal teh anggeus masalah itu silih hampura. Bahkan mual teh selesai masalah mun eueuh nu ngaku salah mual teh selesai masalah nya sote masalah rumah tangga teh leutik sok jadi gede pena eueuh nu ngaku salah da mun gotna di aku nu salah aku nu aya nu ngaku salah terus akutan boh istrina geus masalah teh geus nepi ka dinya geus rumasa abdi rumasa lepat geus tidak kaheuma insyaallah moal deui geus masalah teh nya beres itu itu kawas kabeneran eta budak jeung mana eta istri sarua budak nage gitu kena riuan kieu celenggik aya nu hitut benar gitu ayeuna budakna teh mi mane hitut mi mane ayo sih oh nu ngaku eta kalah geger rieuh parbut naon parbut hitut aya cing akang tilu biteureun geus gandeng kuring nu hitut mah geus
Sama geus aya nu kumaha Ngaku. tak kitu aya gara-gara salah teh nya sok jadi panjang kada eueuh nu kumaha Ngaku. ngaku Jadi bertahan puguh hati nama aing teh aing gitu teh. Besok aku kuat gitu. Punten pilih rada bau ya rem anginnya punten abdi kalesotan. moal ge kieu nya Guys, juga anak itu sia tuh. kapan ini kan salah Oh, oke satu lah. kadinya Jadi dipikir deh rejeng tanah itu. Balain ka itu ngomong mah ulah sok ngomongkeun nu poho ngomongkeun teh nu kumaha Gimana gitu. Lu mah tong diomong tah dieu. naon deui kanggo istri salaki sing jadi bunga kupolahna salaki sing jadi betah jaga parji tilalage nu aunta mun salaki sing betah di imah. Nah, jadi kupola pamajikan teh salaki teh bunga resep nih. Ada mengeci kopi, antas sekerat. Jadi sini tegro ke dapur, gitu resep gitu. Dia ada ku salah kita, begitu nanti Pak Adu dulu, gitu ngeliat senyum nanti gitu, nolo, gitu. Oh, kita salah kita ngaliuk, pamajikan ngaliuk, jadi Pak Adu dulu, 2 tahun nyorong nolo. Halo, apa? Cetut, tak salah kita gitu. Ulah pemajikan ulah. Gitu. Naon deui? Salaki bakal ngarasa betah ningali lampah pamajikan anu selalu ngabungahkeun jadi salaki. Idza nadzarta ilaiha sarratka di mana diteuteup ku sakitu bunga. Geus moal neuteuk ku sajen resep neuteuk pamajikan nah kelenyuna ya Allah Gusti. Itu mun datang tas nyampak kuat nyampak di kantong. Itu geus nyambut we bari bunga. Indahnya bulan tak seindah wajahmu kuningnya emas tak sekuning gigimu nyambut salaki tas macul cengahakan jengkol taplok jengkol napa lah untuk ini hareupeun salaki nyaho kalah ngalaku salaki teh indahnya bulan tak seindah wajahmu kuningnya emas tak sekuning gigimu pas dirangkul teh bedul bau jengkol. jadi istri mah berusaha nyieun pola nyieun lampah nyieun pada melante lu kira ngabungakeun nu jadi salaki nah salaki tuh geleng-geleng bisi papagi di jalan jeung awewe anu kira kabita mantan kapincut ku cureleukna ku kenyongna bibir guak balik ka imah aing tadi waas ku cureleuk matana nyimpang di paragi rusuk dagang lipstick meuli sidong balik ka imah edotkeun tarun pamajikan aing tadi dipun cureleuk si itu tuh nyaw di jalan nyaw saha teh nyaw ngaranna nu mamah can seron kabita ku beureumna bibir meuli pucuk daun eta jati lenotkeun kana bibir geura beureum tak gitu Allah ya Rahman. Dapan Rasulnya urkeun kumaha ridallah fi ridho zauj wa sakhatullah fi sakhatiz zauj. Ridho Allah digantungkeun kana ridho salaki ke istri. Bendu Allah digantungkeun kana bendu nu jadi salaki. Mun dina rumah tangga salaki ridho berarti Allah ge ridho. Mun dina rumah tangga salaki bendu berarti Allah ge bendu. Jaga ridho nu jadi salaki sabab eta nu ngadatangkeun ridho Gusti Allah. Jagalah suami jangan kau sakiti ridhonya ilahi ridhonya suami. Jaga suami jangan kau sakiti murkanya suami murkanya ilahi. Nah gitu. Tapi itu sababaknya. Terus geus ajam ge leuwih di mana-mana ge. Kang teh teh yang teh ngabdi nu ngadu mangsa teh. Kang Dirman. Kang Dirman ngaji mah sok sajam di mana-mana ge. Leuwih ti sajam mah geus beda urusan. Nuju ngalembur.
Terus jam setengah ke ujung lembur kari kitung tukang diman sabaran menit leuwih natina pokok itu tidur. Oh leuwih na setengah jam kari ngitung sabari setengah jam teh nyaeta 30 menit nya maksudna poe mah. Teu awan sangki mohon da Kang Diman teh jam ideng atuh. Nganyirikeun ideng teu ideng kumaha ke terakhir. Lamun mere gede berarti Kang Diman teh ideng, mun mere leutik berarti teu gede. Kuring teh kira-kira. Mere leutik mah teu gede teh kitu maksudna geus kan. Tak eta ngabuktoskeun istri solihah. Leres. Istri solihah mah kacara oge teh mun istilah babasaan mah salaki keur panas istri meureun jadi kulkasna. Leres. Seperti dingin gitu. Salaki keur dingin meureun pameng istri jadi komporna salaku pemanasan. Nah, jadi ngeunah we salaki teh keur pusing aya nu mepre, keur bungah aya nu nyalurkeun. Eta kitu periogina istri teh. Pendamping nu janten suami selalu didampingi salaki keur bungah dampingi ka bungahna bisi nyeleweng salaki keur susah dampingi ka susahna sing jadi ka bungah. Kapan Siti Gusti Rasul mulang caritana tas usaha gitu tah baru ai usahana teh da bersih. Gusti Rasul ge pernah ngalami ari duh teh teu bebenangan euy sumping ka bumina Siti Khadijah itu tah geus katingali senyum Khadijah apal meureun kami teh nya teu bebenangan tapi anjeun tetep senyum cek Khadijah teh Gusti Rasul junjunan anu mulya abdi mah bingah aya Rasul di peureun abdi teu enjing entos niat saom abdi mah wios teu cacanakan oge eta we solehah begitu subhanallah hebat lamun yang tita kitu euy datang teh Kang eta Kang Adnan nepi ka Adam ti Adnan nepi ka Adam teh anu sohe aya namu seperti Kang Adnan katingali geus leunguk we Kang Adnan teh disambut kuning teh aya naon kasep geuning jadi malam pan abdi teh teh nyanak artos wios abdi dina aya peureun abdi aduh celepot dicium sama teh waduh keur tawaf tadi Baitullah ih sanyana eta teh istri nu encun ka carogena sarua jeung tawaf dina Hajar Aswad soalnya ngecuk Hajar Aswad eta teh sarua eta teh ganjaran teh atuh ka Hajar Aswad can puguh nepi atuh latang aya wae tanpa anu di imahnya gitu tangga teh akang teh balik ka imah jeung ece cik itu cobaan cenah bapak naik nyium Hajar Aswad gitu keur marupa salaki hideung teh pantes jeung ngaranna Aswad teh hideung ya Allah teh sakali nyium eta teh sakali nyium akur jeung nyium Hajar Aswad sakali nyium salaki kumaha mencolok cok ngomong meureun gitu coba aneh heula angan gitu murujuk salaki teh ya gelo ilhami mimpi meureun sate ieu kayak pancen abi ngamalkeun tos pangaosan gitu atau ka mangkah can kaburu yaitu boro-boro indit daftar deh teu nyium Hajar Aswad boro-boro gitu teh nyium akang we nu aya gitu subhanallah. Istri solihah mah istuning salaki keur bungah selalu dibarengan salaki keur susah selalu dibarengan boro-boro bahkan boro-boro di dunia di akhiratnya ngabungahkeun kasaha teh kasalaki istri solihah bahkan bisa ngajait ka sawarga gara-gara istri solihah taramu pusing salaki taranya taramu pusing salaki dina salaki poena menang 10.000 hari nganjuk 20.000 tak pusing ka sakitu teh mantap survei membuktikan di ditu mah usop tahun ti heula teh lalakina beureun bakatku waduh pusing pan di dia lo barangna lo madu da di dia hah tak terus cuci kali Muhammad yuk kurang papene ku hiji lagu versi istri solihah wilujeng naik dengeng ke tajir terus puting dengan rapi setiapku indahan berhiasan dunia hanya istri salehah berhiasan
terindah. Keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan dunia. Kamu yang paling indah di antara semua, hanya istri salehah, istri yang salehah. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Dunia itu adalah banda, dunia itu adalah mutiara, tapi sebaik-baiknya mutiara dunia adalah istri sholihah. Mudah-mudahan sineng nu bakal ditikakeun enjing dicetak ku Allah jantan istri anu sholihah. Amin. Ya Allah ya Rabbal umumna sadaya nu hadir di dieu boh panganten anu bakal baru atanapi panganten nutos bari, moga-moga dina rumah tanggana sadayana janten rumah tangga sakinah mawaddah warahmah gara-gara istrina janten istri anu sholihah. Macana belum make dilagukeun eta kapan sih cuma ke organ cenah aku daripada ngalagu teh jeung ngaji ngaji aya ngalagu saeutik atau cenah lempengkeun pantus nya anu dilempengkeun mah. Setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan dunia. Pan kurang enak lagukeun gitu ngeunah eta teh. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri solihah gitu. Kawas adan panagas ini manggana. Kumaha ada di lempengkeun teh magas ni. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Geurang ngabring mau gedog kita. Saha nu adana, kilo cenah adan meureun kitu. Pan dilakukeun manggana Allahu akbar, Allahu akbar. Nyeunah kan teh.
Segitu na bisa lagi. Para ibu buruh. Halo, apa geus jadi? Kan itu jadi make lagu teh ame aya senian. Kapan teh jeung seni mah teu indah, hidup tanpa seni bagaikan naon kira-kira bagaikan teu indah jadi beungeut si beungeut gitu. Geus lah eta. Tapi encan. Atuh aya keneh pae geus peuting. Pangka karage tadi tilunya naon tilu teh rumah tangga mukakeun pantos surga ku salat kadua ku puasa Ramadan katilu ngajaga farji kaopat wa ata'at zaujaha turut kanu jadi salaki. Oh ieu keur bab awewe berarti nya ieu mah bab awewe geus rumah tangga mah hidup sing taat sing patuh ka salaki capek rumah tangga teh komo awewe sabab pagawean na rumah tangga gegedena meureun 80% mah kacabak ku awewe. Laras nu gegero absen nu gegero nu sasapu nu nyangu ngepel oge gelap sing hidung bapak awewe seep ku awewe bahkan awewe mati memeh hudang geus digawean nepi ka hudang kita digawe capek ai salaki udud bari si laki ngaharipan si kopi aduh ningali TV sering aduh sinetron daya pamajikan mah keur capek digawe laras gitu wayahna neng capek ge demi lillahi taala ngaula ka salaki syariatna hakikatna ieu teh ibadah ka Gusti bisi engke nyampang salaki tos digawe kolorna ledok seuseuh neng tong diantar keun hayang nyaho aing hade eta kolor ledok di seuseuh hade sugan teh kolor nu kotor nu di seuseuh ieu mah kolor ledok nu di seuseuh geus karep teuing bisi pakaian salaki teh kotor atau kitu hanya bahasana gitu bisi pakaian saing eleh ku lanceuk bisi pakaian salaki teh kotor ku neng teh ulah tahan harga keun hayang nyaho di seuseuh moal pun makena teu ideng ning yahkeun balong gitu ulah neng ulah tahan harga wayahna ledok oge seuseuh kuning geus roh bari ku mulut teh teu ideng cek aing mah mah ku di balong sehingga lok ting celana teh dioskeun bae dan mun neng ieu salakinya ulah tangan dakeun aing hayang nyaho edisi semua kantungan paku di WC usami gue tak kolor ini lah kuno bogana diantep ku pamajikanna diantep paku kaburu karatan mangkeun digubrak teh kolor agran dan nangtung teh kolor Allahu Akbar ece ulah kitu babajeng ngilehan saurang daripada celana ledok celana kotor diantep geus ngilehan pangmiseukeun insyaallah ke diburuhan isna terus naon si kolor sampun teh da eta kewajiban istri bari capek gawe buhancana maksudna da teu kada buhancana gawe awewe mah beda jeung lalaki nu macul ka kebon ka sawah puguh naonna hancana puguh hancana gawe di imah mah teu puguh hancana nyeuseum geus dipoe geus poe jahit geus jahit istri ka balik dipake kotor di ayo dekat ciri hancana tapi eta teh yakin gawe digawe kan aya saking nu teh ideng mah ditanya teh akang aya pamajikan akang di mana mola teu boga gawe ieu astagfirullahaladzim mau pergi digawe ya Allah ya Rahman matak capek eta teh euceut capek laras euceut capek eta damel kitu jangan capek kulantaran euceut capeun akang sing ngarti ti mimiti penting ieu mikir akang amin pamajikan teh capek teuing meureun kudu neangan saurang gitu oh eta maksana kajeun eta ibu-ibu kitu maksana kajeun teh capek gawe daripada capek hate gitu wilujeng garawe itu bisna aya kene kewajiban istri mah turut kan jadi salaki da gawe teh kewajiban salaki salahna mah dina rumah tangga teh nutu ngejo ngelacai nganteran kalau cuma saya tak salaki ya teh itu ngejo kalau cuma salaki teh ngan muni tak ka pamajikan wajib diturut tak kitu unggul ngan kudu ngarti ulah kudu hayu wae nita geus ditita sakali teh dawayana turutan tuluikeun eta panita
tong kudu nitah deui ngan di urang mah geus biasa itu biasana ge di urang mah geus soku awewe nu salaki teh nya nu ngejo soku awewe gitu tah ngan beureung pantes salaki hatur nuhun da awewe teh geus capek ulah disangka teu boga gawe capek ka cida nya eta teh itu mau datang di penyambaan can ayat cai hadeut teh sing sabar da pamajikan teh entas digawe capek cenah keur sare ngaringkuk meureun capek tunduh mana sare kita gitu mana sare ge tunduh itu da eueuh deui tambah tunduh iwat teh sare nanti kukumaha tetep pangbalikan salaki mah bakal ka pamajikanna naon sababna sabab nu kumplit dina awak lalaki kaboga pamajikan timimiti mata emak mata awewe teh emak teh tuluy ceuli beuceuk awewe papai kadahana biwir ibi awewe teh tuluy papai kadahana deui bujur ibu pajur tuluy papai kadahana bitis ibi deui wae awewe ketika suku indung eueuh bapak suku aya indung suku mata saku maha salaki mantang ulah ti pamajikan keukeuh balik mah ka saha ka pamajikan sing karunya ka imah tah ngan eta sok anehnya beda cinta lalaki ka awewe jeung cinta awewe ka lalaki beda kumaha beda aya bedana eta beda nanti kieu lamun pamajikan ditinggalkeun ku salaki nah sok hese titah boga di salaki teh da inget teh cenah kudu ka almarhum gitu nah eta mah alasan pindah teupan tapi ai salaki nu ditinggalkeun ku pamajikan da kakara saminggu ge geus luak lieur eta teh saking baridan bisi ngurus ngurus sakitu ya Allah udah leutik matak singnya akang ka pamajikan kade da pamajikan ge nyaarep ka akang beres itu aya nu demoet ali memo meureun curhat di ditu lama ka curhat cenah teh ieu cenah yang pangomongankeun cenah boh pangabahaskeun ai keur ngaos aya gitu kumaha cenah ari salaki gering mah kukuring teh diusapan pangnyeunkeun dahareun nah ai kuring gering eta nah hayangna bakter salaki berarti ai kitu mah salaki teh meureun teu nyahan da eta saminggu pamajikan gering dateng ngejo di imah kapan teh bisa ngejo na ai sugan eueuh beasna nyaho atuh ai kitu mah itu jeung mana nama dahar maka warung da di imah pamajikanna gering ya Allah ya Allah itu tah atak narungakeun pamajikan ulah gering dan daripada gering pamajikan mah jentingkeun salaki cager atuh mah nah kitu lain mun nah daripada pamajikan gering mah kana salaki cager di pamajikan cager salaki cager gitu nah hayang mah sarerea ge ngan di mana salah saurangna gering sing saling pikanya komo aya pamajikan gering mah usapan papai itu nuhun pikahanna usapan nah pamajikan itu bisa ditereng nepi loh gaman jul usapanana beda jeung usapan lalaki labas tereh pangusapan awak mah tereh nepi ka handap ya daliku syukur pangannya mo geus gandeng penting ya kada bae suketa kad nikah canang dan canang naon sok atuh sampai pene guji lagu naon na versi mawar bodas jeung ngadang-ngadangkeun ingat kewajiban istri berhati bersih jeli supaya jadi daharti hiji singkoga daerah kasalaki singaula ulah renungga dirina di mana salah diminta dua turut parentana selagi istri kadung tinggali wanti agama aku
aya nu joget hareupeun aya nu mabok aya nu gelut eueuh kahai amal itu lu ikut ngaji hari ini. Geus satu sok simpulkeun. Istri bisa mukakeun pantos surga ku rumah tanggana lamun istri bisa ngajaga sholat, lamun istri bisa ngajaga puasa bulan Ramadan, lamun istri bisa ngajaga parjina, lamun istri bisa ngumawula to'at kanu jadi salakina insya Allah. Saur Rasul dina hadis qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, mangga lebet ka surga tina panto nu mana bae. Mudah-mudahan neng kita nu bakal enjing ngalaksanakeun sunah Rasul akad pertikahan mugia sing kenging rumah tanggina anu sakinah mawadah warahmah tiasa ngalaksanakeun hak jeung kewajiban kalayan sesuai jeung tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bag-bagan ka rumah tanggian muga-muga wasilah pangosanna wong ieu ku Allah dipaparingkeun kahidup dua anu bakal rumah tangga umumna ka urang sadaya sehingga dina enggoning rumah tangga teu kaluar tina papakon agama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maligina ti cikijing ka pasar rek meuli waluh geus mun ngaji tong dileting da panontos kepejeuh jalan Cibeurih meuli kupat jeung gorengan pepejeuh pamimarulih ulah ngupat ka awonan buah tomat buah peuteuy tamat euy buah anggur buah melon buah delima itu adalah buah-buahan bergizi. Khutbah sofa da'makadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.